Pamirsa para kanca badin raskin hanca dongeng katunda caris nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-36. Para wargi sadaya atuh dina akhir bagian ka-35 urang sami-sami ngabandungan Patih Kunjaya parantos harita teh nuka dibawa ke mana cenah para mitra makin jenglengit tanpa lebih hilang tanpa karana sagala gitu. Aduh nu aya ayu teh para wargi prajurit nu dalapan dea ngarasa heran oge memang panggih jeung ngaran Jaga Katut ngaran Badra yen cenah di leuweung bungur manjar teh cenah aya padunukan aya hiji tempat di mangaurang terus paneuteupna para prajurit mencerong sekeutna keur kaduduaan dibarengan ku kaheran ngarasa heran taya babanianana nginaan katerangan ti Ki Jagra bieu. Jadi di leuweung bungur teh aya lemur nya Ki Jagra cek salah saurang prajurit. Ari lemur mah teu aya ngan ieu mah nyaung-nyaung we ngadamel saung tengah leuweung bungur. Muka beneran aya padataran lenglang. Pernah lah matak betah tumanina kayana teh kitu. Jadi perkaranya kaula yen di leuweung bungur aya pamatuhan. Sugan teh leuweung wungkul we leuweung geledegan. Para prajurit salah saurang prajurit nyarita bangun anu kapi asem ku pamola. Make jeung seuri sagala barang meunang katerangan ti duaan yen di tengah leuweung bungur aya pamatuhan nu dicicingan ku Ki Jagra jeung Ki Badra. Sanajan tadi ngabandungan kana obrolan antara Patih Kunjaya jeung Patih Menata. Keur Ki Jagra masa kurang lengkep, kurang merenah upama henteu ngabandungan langsung tina katerangan ti pihak para prajurit teh. Atuh eta sababna harita keneh Ki Jagra tunanya kalayan daria. Eta naon margina atuh sareng kumaha ngawitanana ieu teh. Antawis eta sumuhun Gusti sadaya nu dalapan make gelut sareng Patih Kunjaya kaula nun. Pan geus ngabandungan basa ngintip Ki Jagra geus apa lain. Pan harita Ki Jagra teh ngintip-ngintip hayang ngadenge omongan kuring sarerea nu dalapan teh jeung Patih Kunjaya. Pan geus jelas meureun. Ari terang teh mah hoyong langsung we supados jelas Gusti atuh. Mangga Gusti prajurit. Ku kitu teh mah mugi Gusti prajurit keur sajebatkeun kalayan sagemlengna nun. Nya teu naon regepkeun ieu nya Ki Gayeuh. Derak-derak salah saurang prajurit nerangkeun. Lalakon manehna ti mimiti ti heula meunang pancen nyaeta atuh hati Patih Kunjaya. Anu memang atuh Patih Kunjaya menang pancen ti Kangjeng Raja atuh manehanana cenah titah ngaroris oge kaayaan di eta patempatan pang nama di leuweung bungur jeung di walungan Cisade anu memang cenah harita teh ka eta leuweung bungur jeung kaleuweungan Cisade teh aya nu dipiceun ngan nurutkeun katerangan cenah geus dipateni tapi barang diroris ku manehna ngayakeun panalungtikan si horeng si mana horeng sakadang kuyak kajajaden jeung sakadang monyet kajajaden anu memang eta teh putrana Dewi Nawang Asri masih kene araja atuh harita keneh manehna ditugaskeun ku Dewi Nawang Asih pikeun newak sakadang kuya jeung sakadang monyet lantaran Dewi Nawang Asih hoyong daging kuya sareng monyet anu daging kuya ti walungan Cisade daging monyetna ti leuweung bungur. Kitu katerangan para prajurit. Ngan di tengah jalan samemeh cunuk ka leuweung bungur jadi para bucatur pabentar paham jadi papasehan. Ki
Pati Kunjaya kekerek ngala monyet jeung kuya kajajaden kajen teuing anak raja oge ariku para prajurit harita dicarek lantaran para prajurit ayeuna mah geus babari pikir nya kitu kajadian papaseaan rongkah naker sirih alah nyawa lain bobogohan. Geus kitu mah salah saurang prajurit nyarita najan kumaha kaula gitu tega ari Raden Aji wujudna monyet jeung Nyimas Larasati wujudna kuya kudu diala nyawana rumata kaula mah kajen teuing gelut we tibatan nurut kitu bae kana kahayang Pati Kunjaya nu teh lah jahat nya nepi ka daratang ranyeun duaan ka dieu. Mudah-mudah we ayeuna Den Aji jeung Nyimas Larasati teh dinikayan salamet. Para prajurit mungkas caritaanana bari ngebrehkeun jeung kamelangna ka Raden Santiaji anu jadi monyet jeung Nyimas Larasati nu jadi kuya. Ku ayana katerangan ti para prajurit teh buru ngarakaca ka teh Ki Jagra jeung Ki Badra. Malahan Ki Jagra langsung nyarita kieu. Hari kitu mah atuh naha teu acan apa kitu juragan teh kaayaan Den Aji sareng Den Larasati ayeuna suhun atuh Gusti prajurit rupina teu acan arapal. Harita salah saurang prajurit ge nyarita deui matak acan mangkani geus heubeul pisan apaan pokona mah nepi ka ayeuna Ki Jagra can papanggih. Tah kumaha Raden sareng Enden teh. Mugi we Raden sareng Enden salamina aya dina kasalametan. Ayo, aduh Raden, Enden ieu mamang prajurit ieu bade ngadeuheus. Ari semuna langsa dumareuda saterusna. Para prajurit nyambat-nyambat jenengan para putra Kangjeng Rajan kapungkura dipicieunna kadinya. Salaresna sim kuring apa kana kayan aranjeunna mah atuh juragan prajurit. Kapan? Aya di mana Ki Jagra? Cek salah saurang prajurit. Akan tenang atuh juragan prajurit. Wanya ngabohong jisim abdi. Di mana atuh ayeuna? Kumaha kahayanana aranjeunna teh para putra Kangjeng Raja teh Ki Jagra? Penasaran kuring mah lah. Pokona mah yang nyaho we kuring mah kana kaayaan Den Aji jeung Den Larasati. Pokona mah kitu. Harita teh para mitra sadaya para prajurit nyampeurkeun ka duaan. Malah bari nyekel tak Ki Jagra paneutupna seukeutna karena cebel kana beungeutna Ki Jagra hayang nyaho kumaha atuh beja nu sabenerna samemeh Ki Jagra ngawalona da nya ngarasa panasaran atuh harita atuh nanyakeun ongkoh ka Ki Badra. Oge kumaha Ki Badra kumaha kaayaan Den Aji jeung Den Larasati teh ayeuna? Saurkeun we ku si Kakak Jagra Gusti prajurit sim kuring mah moal ngalalangkungan kan jadi lanceuk tema Ki Badra masrahkeun kumaha nu jadi lanceuk bae nyaritana bari jeung nyerenge sagala. Cing kumaha atuh kitu kaayaan ayeuna teh Ki Jagra? Gancang geura bejakeun nah kaula mah yeuh beuni geus saeng geura ngadenge beritana. Laporkeun we ka Pati Winata babakuna mah. Pokna deui para prajurit harita teh para mitra teu beunang diengkekeun deui. Ki Jagra ngareng hapanjang bari manahna memang ngiring ngarakacak oge. Ngiring nalangsa pangpang nama mang nalangsakeun kana nasib para putra raja anu sakedah nangah-nangahni di karaton ari pek ayeuna bet aya di leuweung bari matak nalangsa. Aya di leuweung bari dina kaayaan jadi sato. Kieu salaresna mah atuh Gusti prajurit perkawis Den Aji sareng Den Laras ayeuna teh aya di padumukan Mama Kiai sumuhun Mama Guru pamersa Mama Kiai Ampel Gading nu aya di tengah leuweung bungur teh anu
kalayan alhamdulillah arajeuna danget ieu aya dina kayan sehat daramang teu kirang sabios-bios malih katinggalna teh betaheun komo da mamakiai parantos miwarang ngadamel balong sareng taman kas kusim kuring teh sapara kanca atunen laras betaheuna keur amengan di balong nya kitu Raden Aji amengan teh betaheun atuan teh teteh bertaheun wanana oge rata di padepokan da memang diwagel ku mama kiai tak kitu Gusti prajurit janten teu kena sesah milarian jeung teu kena salempang teu kena ngaraos melang pok-pokan mah lain deui ngarasa bungaheunana keura atuh para prajurit kuayana katerangan ti Ki Jagra harita aduh atuh nuhun teuing we pamah kitu mah Ki Jagra kaula ge jeung atoh taya papadana syukur bagja ayeuna mah hayu teu urang ka padepokan lantaran kaula geus sono lah hayang geura pajonghok we sareng eta Raden Aji oge nen laras hayu Ki Jagra hayu oge Ki Badra kuring geura ieu ajak kadinya ini asa geus aya dina pongkolak mata we geus penasaran hayu geura patepung ke hasilna rek dilaporkeun ka Kangjeng Patih Winata para prajurit harita ngabebedol kana leungeun Ki Jagra ngaso heula para wadagi ngaso heula ngaso para wargi sadaya para prajurit harita teh hayang geura amprok jeung dua anak raja anu ayeuna mangrupa satu atuh Ki Jagra ge tuluy nyarita memang atuh Gusti prajurit memang atuh salira budak kana kuda sabios abdi mah bade leumpang we di pangkereun salira mending urang barang we leumpang atuhnya keun kuda mah urang tuntun ku sararea lah kabe naruntun kuda 8 payo babaturan kuring kabeh sae eta mah teu langkung salira aret kadina terus kumaja hayu tu Badra urang yang ayeuna hayu watos Gusti prajurit papalayun tepang sareng pangabulaan Ki Badra terus bae nuturkeun lanceukna jeung para prajurit nuntun kuda 8 prajurit ngabari naruntun kuda ninggalkeun eta patempatan nuju ka tengah-tengah leuweung urang tunda heula lumampahna Ki Patih Winata keuli Ki Jagra katup Ki Badra anu marenganana kanggo nepungan pangarsa Mama Kiai Ampel Gading nu pernahna matuh di tengah leuweung kacuturkeun ayeuna nu matuh di lamping Gunung Cakrabuana nyaeta Gukun Lepus anu katelahna Ki Resi Raksa Bungkaya salila ieu jadi gunung panangguhanana pamuntangan Ki Patih Kunjaya sareng Enden Prameswari Dewi Nawang Asih harita Resi Raksa Bungkaya nuju leungah di emper padungkanana kalayan di payunanana anu calik bari semu ngaheruh bangun dina kayan pohara ripuhna kawas nu keur ngararasakeun leuleusna awak nya nu aya payunan Ki Raksa Bungkaya teh geuning tetela Ki Patih Kunjaya heula basaku disiksa ku Ki Jagra jeung Ki Badra apanan ujug-ujug aya angin ngagelebug dadak-dadakan nyammer awak Ki Patih Kunjaya nepi ka ngadadak leungit tebu-tebu tetela eta angin ciciptaan pangawasana Resi Raksa Bungkaya nu sajamelaan muridna Ki Patih Kunjaya tur ku anjeuna Patih Kunjaya terus bae nicana ka padumukanana di sisi Gunung Cakrabuana satuluyna di ubaran di tarekahan di jampe di jian nepi ka waluya deui kalayan ayeuna bisa diajak ngobrol paduduaan di tengah padumukanana aya bedana jeung saung harita Ki Raksa Bungkaya nyarita Ki Patih Kunjaya dibarengan ku kanyaah jeung kadeudeuh nu taya babandinganana Ki Patih
Kumaha kaayaan andika teh ayeuna? Nah geus jag-jaguri atawa acan? Sanggeus ku mama dijian, sanggeus ku mama diubaran teh. Cing. Wah berkah mama, aduh. Ayeuna mah jag-jaga ringkas deui, najan ari leuleus lungsena masih keneh aya isim abdi teh mama kaulanun. Dipayun isim abdi teh ngahaturkeun nuhun taya papadana. Milih mama perantos ngelaan ka isim abdi rugi ka abdi. Tiasa salamat dan tulus pae. Sanggeus pada nyiksa ku deungeun mama. Hadena we mama guru waspada kalayan salamina nalingakeun kana kaya isim abdi. Patih Kunjaya nemrakeun rasa tunarima kana kabela jeung kanyaahna nu jadi guru kirek si Raksa Bungka. Puguh we para mitra sadaya irung teh ngadungku harita atuh irung ngadungku irung narek si Raksa Bungkayak menik kembung menang pamuji ti Patih Kunjaya. Henteu we atuh jiga balon gas mangalebur malah nya ngarasa asup genaina. Lantaran kabela jeung kanyaah manehna tetela ditarimakeun pisan ku Patih Kunjaya. Nya kitu pisan ari kolot mah Kunjaya. Teu boleh nyaah ka anak murid. Teu boleh menang jeung salawasna nalingakeun. Najan kumaha nu jadi kolot mah moal cicing. Mu nyaho nu jadi anak murid menang balai, menang bancang pakewuk, menang kacilakaan. Anu nyata jeung tetela mata kangras keur mama. Lantaran hidup tacan boga pangarti nu bisa diandalkeun. Pangarti jeung ilmu panemu hidup masih keneh handap Kunjaya. Ki Patih Kunjaya tungkul bangun anu eraeuna keur ku hayana mama guru Resi Raksa Bungkayak sasatna ngawaweleh ka anjeunna ngajejele. Palih dinya nama rumaos katetere disim abdi teh mama guru. Kukituna kage salajengna sumangga disim abdi. Seja masrahkeun diri badan sakujur kangge nampi awrukan ilmu nu langkung ampuh, nu langkung aheng ti salira mama guru kaulanun. Panginten upami nya parantos nampi tabihan ilmu mah. Ilmu panemu ti mama kapayuna jisim abdi baris janten saurang jago kasohor. Nunyanya pasagi ku pangarti jembar ku panalar mama guru. Ngasoheula para wargi anu mulia. Ngasoheula ngaso. Ngabandungan caritaan muridna atur si Raksa Bungkayak cumirita deui. Ari geus kadese kakara nyarita kitu Kunjaya. Padahal mematak naon ti baheula anjeun teh namahan ilmu panemu jampe pamake. Utawa nama basa ditawaran ku mama. Meureun ayeuna teh geus bener-bener jadi saurang jalma nu masagi. Gagah perkasa, moal aya nu bisa ngelehkeun kitu tah Kunjaya. Utama nama ilmu tanaga batin. Ya, tangtu aya dina tingkatan pohara luhurna jodoh. Ngaos we, kebetulan mama lah. Terus lajeng naon yang akeun we sadaya daya. Langkung pamirsa mama guru kaulanun. Diukna be hareup lantaran aya nu rek ditepikeun ku mama. Tur kaitung pohara pentingna keur kaayaan hidup. Kitu tah Kunjaya, sok-sok bae dieu. Mangga nu. Ki Patih Kunjaya ngagesor diukna ngadeukeutan ka Resi Raksa Bungkayak. Hatena mah geus panasaranana karengeuna naon-naonna ilmu nu baris diturunkeun ku mama Resi Raksa Bungkayak ka manehna. Ngahulang sakedeung Resi Raksa Bungkayak bangun anu menjadi bahan pamikiran. Geus kitu pok nyarita estuning dariana. Kieu geura Kunjaya. Ngeunaan ilmu panemu jampe pamake nu perlu dipibana ku andika. Sigana teh ku ayeuna mah teu perlu ilmu kadugalan. Teu penting ilmu paragi gelut ngelehkeun batur mah ku cara lahiriah. Nu penting dipibana ku hidup ilmu waheng, ilmu nu aya patalina jeung
kabatinan gitu. Yang tewisna ilmu naon mama? Ya eta diantarana ilmu paragi ngageringan batur ti kajauhan. Anu disebut teluh warajit ya, gangaung gitu. Ilmu paragi bareng beuteuh. Ilmu paragi ngirimkeun panyakit sangkan uta gede. Sidak nama sabangsa ilmu paragi ngalah nyawa batur bari urang teu perlu padu hareupan jeung jinisna. Jeung pihak jalma nu diala nyawana ku urang tak itu kunjaya. Pan enteng di kajauhan bisa maehan batur. Eta nu kudu diulik teh bising teh nyaho mah. Eta ilmu teluh warajit ganggaung aya di mamang kabeh. Hayang kumaha aya di mama. Sok atuh hayang kitu mah kumaha baris diwariskeun. Mariana keur ngomong narasi raksa bungkaya kanu jadi anak murid. Atuh puguh beuki katarika Ki Kunjaya teh ku katerangan ti pihak anu jadi guru. Rumatak langsung harita pinuh. Kitu di mana mah guru teh nyampak ilmu-ilmu paragi kitu. Deh, wah pati-pati nyarita. Mun tanya kanyataan mun mama teu boga ilmu nu kitu Kunjaya. Enteng ilmu kitu di mama mah. Sipil nu kitu mah. Leres mama. Sagala rupa ge. Ilmu teluh warajit ganggaung aya di mama. Aya nu kitu mah. Rek teluh ingking aya di mama. Di mana nyampak ya begitu. Komplit di mama mah nyampak. Ilmu naon ge? Teu perlu neangan kanu jauh. Kalayan teu kudu susah-susah, mapai maluru. Kabehanana di mama komplit, plit komplit. Yang tok cer gitu. Jadi mama siap sedia gitu. Kamu mantu Haji Sim Abdi ngalaksanakeun sakur permaksadan dina raraga nyilakakeun sayen. Atuh kana tang tuh ilmu naon ge ku mama mah baris diturunkeun ka hidup. Tapi kitu mah tuh kumaha upami abdi merdih ke mama supados tiasa nyubadanan nyacadan raja rangga panika kuladun. Oh, hayang ku cara kumaha? Sinolong bonconong we panona mama lah. Ngarah maneh ngangke bisa nurunkeun kerajaan ka Haji Sim Abdi. Temunya we raja lorong mah teu pantes. Di alam pawayangan Raja Astina apaan baretona mah nyaeta Resi Destarata menjadi raja nate. Kan maneh teh lolong bonconong gitu. Eta mah bareto mama jeung dina alam pawayangan. Lain di alam nyata mah beda deui mama. Geus kasawang we mun siraga padikalolong abdi nu jadi raja meureun mama teh. Canak senang we nganang ning mama. Ku abdi mah ditarik we ka ditu ka kerajaan. Hoyong manu panggelisna ge disayangikeun mama cenah mah. Yakin urang baris dina kayan Sukabunga mama. Senang taya papadana nganang ning gitulah. Memang benar kitu harapan mama ge. Ngan aya saurang deui ulah diantep, ulah dianggap enteng lantaran kaharepna baris jadi cucuk rungkang panghalang ka diri hidup. Saha mama? Si Winata. Si Winata Kunjaya. Si Winata ulah diantep kudu dibaras teh. Eta sakantenan we mama tadi ge upami teu dibantuan lah hartosna mah. Alah abdi teh ka si Winata teh baheula ge rek tarung. Tapi ketang eta abdi ngalawan prajurit kitu kiat mama. Aduh ampun deui. Kan tenan naon. Najan kitu tetep hidup kudu namahan ilmu malah mah sanajannya mama baris nurunkeun ilmu paragi ngawarjit, paragi nuruh, paragi ngaganggaung, paragi nenung atau paragi nyantet tetep ari ilmu tarik lumpat mah gempuran ti kaanggangan jeung nu sejena eta penting dipibana ku hidup kitu pangbangna mah. Nu ditatana we teh tos nyampak di abdi mama. Perlu disampurnakeun nu mata katu mimiti isukan urang latihan deui. Mangga atuh mama lah. Maksud abdi ge ngiring we lah ngiringan pangresa mama. Ki Patih Kunjaya teh baha kana pangajakna Resi Raksa Bungkaya. Yen eta resi rek ngaraksa Bungkaya teh sejana mahan ilmu panemu ka Patih Kunjaya. Ngaso heula para wargi, ngaso heula.
Mitra pamirsa kocapkeun dina poe isukna sakumaha janjina ka Patih Kunjaya. Resi Raksa Bungkayak terus atuh namahan ilmu panemu jampe pamake ngawirid rupa-rupa pangarti ka Patih Kunjaya. Atuh Patih Kunjaya pohara husuna pohara saragepna estuning darianaker dina nggoning guguru ilmu nyupri pangarti karaksi Raksa Bungkaya. Una kaayaan Patih Kunjaya nu keur narima tabahan ilmu panemu ti Resi Raksa Bungkaya anu ngagegeh ditutugan Gunung Cakrabuana. Kacaturkeun Mama Kiai Ampel Gading harita nuju di payunan ku Raden Aji masih keneh wujudna monyet sareng Nimas Larasati nu wujudna masih keneh sakadangkuya. Duanana tumungkul bangun ajrih payunan Mama Kiai Ampel Gading. Dina kaayaan parantos lami papayun-payun galindeng pangersa Mama Kiai Ampel Gading sasauran lirih naker. Raden, oge hidup nenaras. Mama teh ngarasa bunga lantaran hidup duaan aya dina kaayaan sehat teu kurang naon-naon. Ngan eta Den Aji bangun ngahuleng bae nah nuju ngemutan naon bagus eta memang ngemutan kayaan abdi mama iraha di baris mulang deui kana kayaan asa-asana deui jadi manusia mama ya sing sobar we anaki lantaran ayeuna mah tacan waktu sing sabar heula anan ulah waka guru musuh nu tetela mangsa ieu mama barisa masihan heula ciri keur hidup duaan saur Mama Kiai Ampel Gading bijaksana naker nyariosna teu weleh sareng nemrakeun kaayaan kadedeuna kana janten pun nu bade dipasikeun ka abdi teh mama hiji ciri mandiri kahijina ngarah teu pamili jeung saposejen kaduana ku ayana eta ciri jadi cukang lantaran nu hidup boga hiji kakuatan anu ahing umumono etu mamasa teh cenah ge atuh ayang Raden Aji bangun bunga heunaker ibarat ge eyang lagi menanyakan waktosna sae.